Rek nyandak buku ieu. Iya, Ieu bukuna. atur nuhun. Lamun batu tujuanna. Hayu kita sasarengan. Upama kitu maksudna, hayu kita kenalan. Agra. Keur nyari sareng si Aming, menigara ka pasar ikan. Karena naroskeun kuring, meniih ngaganggu pisan. Oh, ngaranna Dewi. Naon ieu? Koneng gede buah manggis. Manggisna ti pasir jati. Neng argaya meni gelis, gelisna kawanti-wanti. Meni bager isi Agra. Dewi, rek balik bareng atau henteu? Tekedar Gra, abdi geus pesen ojol. Hayu sareng abdi wae. Ngadaki gunung nepi kacapean, nempuan pohon bari ngadaki. Barang sahara sapi gawe kahadean, dipikanya Tuhan loba rezeki. Dewi, Agra. anjeun gelis pisan poe ieu. Ah, maneh bisa wae. Abdi boga hadiah ke anjeun, tapi jawab heula wae salat ti abdi. Nya atuh. Kadal gede mentas jalan, cilaka, dadalan diri. Naon coba jawabanna? Duh, naonnya? Abdi tak apal. Sebetulnya naon jawabanna? Jawabanna buaya. Sanajan anjeun tak bisa ngajawab, abdi tetep bere kok hadiahna. Iya. Wah, hatur nuhun pisan Agra. Anjeun meni bager ka abdi. Sami-sami gelis. Naon sih duduanan wae, dikasih belum banget. Bah, kumaha? Si Agra jeung si Dewi bikin deket wae. Tenang, kurang masih boga hiji cara. Tapi ieu mahal. Tenang-tenang, Bah. Abdi boga loba duit. Nu penting jenkeun wae ayeuna. Guna tuh.
Jalan balik urang boga sendirian. Maci bening meuli gula. Ngalewatan rel kareta. Ieu neng masih sakola, geus boga opat mata. Jalan-jalan ka Purwakarta, ulah hilap meuli cindera mata. Teu naon boga opat mata, nu penting mah teu kasat mata. Ih, naon sih dukun teh? Ih, naon sih duduaanan wae? Anjeunna duaan dipanggil ku Bu Desli. Cenah mah bade aya nu diomongkeun. Ah, nu bener. Bener atuh. Ya udah tuh, ayo Dew. Ayo tuh, urang ka ditu. Rasakeun Kah Dewi mana? Ulah deket-deket jeung si Agra. Naon sih deket-deket wae? Kebian heula ah.